Sampurasun. Nepangkeun wasta teteh Lia Robiah Adawiyah. Ayeuna teteh baris ngawanohkeun rupa-rupa kaulinan barudak. Dina kaulinan barudak aya sababaraha kaulinan anu tiasa dipaenkeun ku saurang, ku dua urang, ku tilu urang, atanapi ku seueuran. Tah, naon wae sih teh rupa-rupa kaulinan barudak teh? Yeuh urang langsung wae tataan rupa-rupa kaulinan barudakna. Anu kahiji, aya kaulinan barudak pikeun budak awewe saperti bekles, sondah atanapi pecle, bobonekaan, sareng main anjang-anjangan. Anu kadua, aya oge kaulinan barudak pikeun budak lalaki saperti langlayangan, ngadu kaleci, gatrik, sareng main gangsing. Anu katilu, aya oge kaulinan barudak pikeun budak awewe jeung budak lalaki. Di antarana wae saperti boy-boyan, oray-orayan, sapintrong, sareng ucing-ucingan sapertos ucing sumput sareng ucing sanes kantena. Tah, lian ti eta aya oge kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan sapertos oray-orayan, teras ambil-ambilan, cinciripit, hompimpah sareng sanes kantenanya seueur pisan tah rupa-rupa kaulinan barudak Sunda teh. Ayeuna di dieu teteh baris nyontokeun salah sahiji kakawihan anu biasana sok dihaleuangkeun nalika kaulinan barudak. Nah, ayeuna teteh baris ngahaleuangkeun kakawihan paciwit-ciwit lutung. Aya nu terang henteu kumaha cara mainkeun paciwit-ciwit lutung teh? Tah, mainkeun paciwit-ciwit lutung teh biasana si tangan teh sok nyiwit tangan rarencangan anu sanesna, teras diumpakeun paumpak-umpak kitu. Bari ngahaleuangkeun kakawihan paciwit-ciwit lutung sapertos kieu yeuh rumpakanana teh. Paciwit-ciwit lutung nu ti handap pindah ka luhur. Tah, eta kakawihan teh terus we diulang gitunya sababaraha kali. Nepi ka engke teh aya anu eleh gitu. Salajengna aya oge kakawihan perang pringprung. Tah, biasana kakawihan perang pringprung teh dilaksanakeunana teh sadayana teh cali ngajejer. Teras bari nepakan ping-ping gitunya. Perang pringprung sabulu-bulu gadung saundak-undak perang di pangadegan. Surundeng puyuh hayam jago babaranten kucuek puruek digel. Tah, sapertos kitu sababaraha contoh sababaraha contoh kakawihan teh. Tah, panginten sakitu rupa-rupa kaulinan barudak anu tiasa didugikeun teh. Nepangkeun wasta Pun Mulyadi Aryansyah. Tangtu hidep oge arapal naon ari kaulinan teh. Hidep sok ucing-ucingan, ucing sumput, main gobag, beklen, sanggotan, naon deui? Egrang, pal-palan, jeung sajabana. Ari kaulinan teh aya anu ngabutuhkeun tempat anu leutik saperti teras imah. Contona nyaeta kaulinan beklen atawa sanggotan. Aya deui kaulinan anu ngabutuhkeun tempat anu lega. Naon cobi? Ucing sumput. Tah, leres pisan. Dina ucing sumput tangtu wae ngabutuhkeun jalma rea. Jalma anu leuwih ti saurang sangkan rame. Tapi salian ti rame, ucing sumput oge aya mangpaat sejena nyaeta olahraga. Hidep lamun ucing sumput lompat,
Tangtu awak jadi kesangan. Tah, salianti rame ucing sumput oge aya manfaat olahraga. Dina nangtukeun jadi ucing biasana sok aya suten anu ngagunakeun tilu ramo. Anu kahiji indung leungeun, anu kadua curug, anu katilu cinggir. Indung leungeun diibaratkeun jadi gajah, tuluy curug diibaratkeun jadi jelema, lamun cinggir diibaratkeun jadi sireum. Gajah eleh ku sireum, sireum eleh ku jelema, lamun jelema eleh ku gajah. Tapi salianti suten aya oge anu disebut hompimpah atawa cinciripit. Biasana mah sok dikawihkeun. Lamun hompimpah mah hayu kawihkeun di sasarengan. Hompimpah alayum gambreng. Tah, lamun cinciripit mah cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang crek nong. Tah barudak, dina kaulinan barudak oge aya nu sok make kakawihan. Contona kakawihan oray-orayan. Tangtu hideuk tos arapal. Hayu urang haleuangkeun sasarengan. 1, 2, 3. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor ka kebon. Entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending kaleuwi loba nu mandi. Saha anu mandi? Anu mandina panderi. Yeay. Kakawihan anu kadua aya ayang-ayanggung. Hayu urang haleuangkeun deui sasarengan. 1, 2, 3. Ayang-ayanggung gunggoongna rame, menaki mastanu nu jadi wadana. Naha maneh kitu tukang olo-olo, loba anu giruk ruket jeung kumpeni. Niat jadi pangkat katon kagorengan, ngantos kanjeng dalem lempa-lempi lempong. Jalan ka Betawi ngemplong, ngadu pipi jeung nu ompong. Yeay. Mung sakitu anu tiasa ku akang didugikeun. Mugia sing mangpaat. Sumanget sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.